daekeun gitu budak ieu domah dijual geus alus 30 juta mah ya domah teh anu nawar 30 juta rek dijual moal abah resep kene abah 35 geus anu nawar mending jual lebar resep kene angguran marek meuli deui hiji deui mah kagok keur mejana resep bah tadi nanti jualnya 30 juta moal lebar wah angguran mah ieu teh da resep kene pokona mah moal ka dijual ai teh kolot mah geus payu 30 juta mah tinggal jual tang arit teu bisa ka kebon batur kudu ka kebon sorangan domah mah ge aya deui tang ngagubuk ka resep sakali init ka lapang beak sabaraha sih lain 500.000 mah beak mun 10 kali menang sadomaeun tuntut jual ai payung kana duit dah hese ulah aing geus murah dijual ka banar sayur jadi duit 4 juta nanaonan ulah diajar belet hirup teh da hiburan mah ya waktuna hiburan teh ulah kagugusur ku batur hiburan jelema beunghar anu nyawa duit mah urang mah usaha ka lapang domah teh geus payu kana duit gede mah jual sok diajar boloho da aing teu ngajarkeun kitu musingkeun jadi budak teh